Iya ibu bapak menawi supados yang kolong kana waktu seorang kawitan haturan wilujeng sumping ka rombongan calon panganten pamaget. Alhamdulillah rombongan calon panganten pamaget parantos paeuleun urang sadaya kitu nya. Menawi supados yang kolong kana waktu seorang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun padubut langkung ti payung sim kuring sejamu pu mopulakun ingkar rukun galur anu kapungkur mapai lacak anu baheula titiptaning parasi budaya pusaka dan para pujangga nu di rumah kubasa jeung sastra kiwari upacara adat pangbage ngabagiakeun sumpingna calon panganten pamaget baris dikawitan kalian dewa kalimah bismillahirrahmanirrahim upacara pangbage sineja dikawitan. Manawi sakacan dikawitan orang ngerajahan lah malah mandar ayat dina kalancaran di acara amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh nasyapun kanu maha agung kanu kagungan pun paya pun jelet ngajelet gumelar sakau langit pating kaleji di bumi pating kulisi kumeriti alam lahir bani muji syukur ka Gusti kecapna alhamdulillah alhamdulillah bani muji syukur ka Gusti kecapna alhamdulillah alhamdulillah raja doa raja bari Allah dina ati anu wening dina rasa kerumasan dina iman dina Islam kitabna Quranul Karim nu agung Allahu akbar Allahu akbar sabun wa apunten manawi kata musaha rumaos wa leleda sakadap antosan heula wa mundur kasalira sejak embarkeun bewara kasapupna malarea un sapu wa embarkeun suping Tuhan ra'al dalam derganding deraramekeun ramian derapapakeun urre payung derabukakeun urre payung derabukakeun payung derapapakeun sing jati
Bagaja teman, mulia teman. Alhamdulillah dina dengat ieu akibat dia bisa. Tiasa nyaksenan sareng neng bade diakad nikahkeun, mudah-mudahan dipasihan kalancaran amin. Amin ya rabbal. Ibu bapak doakeun calon panganten paman sareng neng saparan tos diakad nikahkeun. Urang doakeun mudah-mudahan tiasa ngabangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaheula ari aki teh kade teh sareng si Bebeb si Nini cenah ka mana si Nini? Si Bebeb aya nu ningali si Nini, Bebeb aki. Si kamemet aki ka mana cenahnya? Padahal mah urang teh geus janjian baris ngabagiakeun calon panganten pamegat anu ganteng ada. Bari ganteng pisan ieu calon panganten pamegat ya. Urang sauran si Nini nya. Bebeb buru ka dieu Beb, urang bagiakeun. Alah eta suara nama aya. Bebeb, sini Bebeb. Tingali Bebeb aku digoyang saeutik ala awu. Bebeb, ayo. Aduh, alhamdulillahnya si Bebeb berhasil Bebeb digoyang setik aduh balik hasil Bebeb alhamdulillah Bebeb kayaknya lah Bebeb eta kalah pinuh Bebeb alhamdulillah di dia masih rahalinu sodako soreng tinya alhamdulillah didoakan untuk syawar si Bebeb sing sedih rezekina. Bapak Besan, nyawer tadi perkosa. Nyawer hiji deui mau beli cium, aya Pak Adam, mau dicium Pak Abi, mau nyawer, sok nyawer wae atuh cenah. Sok, lebih dari Bapak 5 weh. Oh, Masya Allah. Abah, betapa ini iya wae. Moal da iya. Nah, sekali sawer heula. Moal bilang apa? Bisa ningali nu ganteng ya. Eta ya budakna. Bebeb, di dia masih anu nyawer ya alhamdulillah. Balalager kumaha cenah bageurna. Aduh, alhamdulillah halo insyaallah-nya. Bebeb, urang bagiakeun calon panganten pamegat ieu aki hoyong pakaulanya. Hayu atuh darah. Dayagos. Kamana si Bapak?
Alah eta siapa ini goyang aduh mari betah ya. Alah alah. Langit bangsa dingin, bangsa dingin, nanti bagus. Randek di pangadu malati ligar nati tawis kanyaan kadede tilu jantan sepuh na calon pengantin istri sumangga urang kalungkeun rasa nyambung melembutan diberi geus gumul.
Iya, Ibu Bapak aturan Wilujeng Sumping sekali deui ka rombongan calon pengantin pamegat. Alhamdulillah upacara adat pangbagi parantos rengse manawi upacara adat bari dilaksanakeun saperantos akad pernikahan, upacara adat sungkaman sareng upacara adat sawer pangantin gitu nya.